Aduh, bisa dipakai ya mainnya. Mau ambil resiko aing. Kabur aing ah. Aduh. Woi, Harun, kemana sih ya? Aduh, penasaran aing ieu nu kamari awewe saha etanya. Di tangan hese jasa diterikeun ka Panggih. Duh, pokokna mun ka Panggih kudu kenalan aing mah teu meunang henteu ya. Sia we nu kamari. Nyim penasaran aing bae. Jadi kapikiran bae pan aing jadina. Awas ya lu ka Panggih. Teu ngarti mun kenalan kumaha bae carana. Maju tundun ya aing ah. Aya buah tundun ya. Mun ka Panggih nyana dek dibikeun ku aing ieu tundun. Malikeun baso ja teu boga duit aing. Geus lah sakitu ge cukup. Yang penting aing aya yang mere nyana lah sebeuheun sakitu ge. Jangan nyana aing ya lah mun ka Panggih langsung dibikeun ku aing ya tundun. Kamari aing ngabasan buk teh dicileuk-cileuk acan ku nyana. Apa karena buk aing gondrong ya? Kajar okem ku nyana. Ayeuna aing geus cukur ya. Aing nyahona ku aing dibaseuhan deui ku aing. Bila pun sampai ka kelek-kelek ku aing dibaseuhan ya. Kena lepek. Gimana Ron, Ron? Mau atas wae? Pas bisnis aing. Pas bandar wae mau atas. Bener togel. Terus kene. Si maker iseng mah. Ya, pas iya sih. So kunaon sih ngeguru tuh bae? Kita ada. Aing keur kesel. So kasaha? Aboy. Kesel kunaonnya nah? Set kamari aing diemek-emek di tukang. Wah, serius ya. Iya bener kiki. Wih, mending gara retek aing. Ih. Mending mereka bulu. Buatan normal tak budak kau. Belok meureun. Terus teu bagi ka awewe nya mah. Ih, parah. Terus bahas ya, diemek-emek. Karunya kamu ternyata budaknya heuh, mana keras susah, mana geus teu beuki ka awewe. Buset. Tambah susah banget ya. Terus eta kumaha sia? Hah? Cicing bae sia. Ngamuk aing ngaco ngamuk. Embong aing embong. Sugan sia. Enak. Entuk lah. Lepek ka kelek. Run. Ih. Ane ka kebon. Kunaon aing malah ka dieu. Balik deh ah. Terus eta baturong hiji kumaha eta koko? Buah sarua merenjeng boynya. Ih, teu nyawa aing kok ngomong teu ka Panggih nya mah. Ah, jadi ngeri aing. Oh. Ada sih direkosa sih sorangan sih. Ngomong-ngomong sing segawe deui encan. Kajeleun aing digawe henteu. Mana keur jeung sia ngaco. Amun digawe mah eueuh aing teu ka Panggih sia meureun. Aneh sia Marun. Sok teu jelas teh ya jelemana. Teu panaing teh nyaho, aing karek manggih sia yeun. Sugan siang segawe deui geus narik taneuh deui. Narik di mana tuh tanah lagi halarese, tanah sanu ditarik aturun. Ngaco sih, ancarekan ku batur. Ayo nu nitah mah. Jaman nu mayar. Aya si aing borongan mah taneuh. Daek teh sia. Wih, boleh Run. Ayolah, kerja mah gas terus ku aing. Main yang ngopi mah, yang ngarokok. Ayo. Serius ya daek. Tuh taneuh kuburan tarik ku sia. Banget sih yang ada aing. Uncit ku aing. Ego doangan. Males aing lah ngobrol jeung siapa tuh serius, mending aing lempang. Tungan bae bebenangan. Gak serius-serius, terek kolot sia.
Aduh, mana tunduh aing ya nangguan awewe lewat-lewat. Kamari mah jam sakira geus aya lewatnya na ya di dieu. Jelekpang beta conat lah, resep. Kamari awewe nangtung di dia ya. Di piheulaan kowe ngena mah di dia ya. Dek ngarendeng anjing tiang ristik kena kapajar tiang ristik. Kapan yang menyana ka dia aing tinggal nangkep. Ini hidup wanita si kupu-kupu. Kiamat aja ngawe. Nyana pokoknya mah geus. Kalau orang lain nggak bisa, apalagi kita. Ingat, tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Sial ya kata-kata. Nyinggung jasa ka aing. Tapi bener oge sih. Udah kirup bayang mah. Bari jeung isin ge. Wah. Berarti bener cek conat ya. Conat teh hoak tadi ngomong. Ya budak nges standar ya. Nges belok. Ulatin lalaki ya, resep nakal lalaki. Tiang listriknya dihantam terus. Ih, gila aing. Waduh bahaya ya ulah ngadeketanya ya. Bisa dihantam. Wah coy. Aduh paling hentenya. Paling babak belur yang diudak. Ron, dia. Aduh, nyana nyeungeun dina. Aduh, ngagerokeun. Aduh, bisa dipakai ya mah. Mau ngambil resiko aing. Kabur aing ah. Aduh. Ai eta beungeut Harun malah lumpat. Hoi, Harun, kemana sih ya? Hoi, Harun, kemana sih ya? Ka dieu heula, hoi. Hoi, Harun. Hoi, Harun, ka dieu heula. Bong, aing aya perlu, bong. Sina ka mana? Bong, aya perlu. Sial tah Harun, digerokeun lumpat bae. Ih. Mungkinkah diri ini mungkinkah? Kok suara conat ieu? Di mananya? Mungkinkah diri ini mungkinkah? Ih, angawi ditarik break si deui. Mau menang lu expecter ge ya. Aduh. Lihat yang lebih mantep yang ini. Ahmad Yani. Waduh, ulah sampai kapanggihnya anak aing. Mun kapanggih mah isin jasa. Aduh, kumanya aing mun kapanggih. Anak ucing, anak berit. Aing pusing teu boga duit. Ngaloyog lah. Waduh, conat, isin amat ya aing. Aduh, kumanya. Apa banget aing pindahkeun bae ka birit. Aduh, tekenat mah. Waduh, isin jasa aing teu kuat isin. Kumaha ieu? Waduh, malah bentrok di ejeng boy. Aduh, kan bener baik kan tuh bibir geus kutap-ketap. Aduh, no aya aing ditanggep deh bae di emak-emak. Aduh, geus belok ieu mah jelema. Kudu kumaha aing nya? Waduh, kudu lompat ka mana ya aing? Lompat ka kiri, tembok imah batur. Lompat ka kanan, lalamping. Waduh, kudu mundur ieu mah ya aing ya. Kudu kabur ieu mah. Pusing ditangkep deui. Kadua kalian kaenakan aing. Terus nyaman deh jeung nyana. Teu hayang aing amit-amit nih kabur aing ya.